katilu perkawis nama abdi teh atas nama masyarakat Amarta sareng ti kawit pupucuk pamimpin handapna RW RT dugi ka masyarakat anu aya di negara Amarta anu aya teh nuju Banjang Pakewu lain ai di dieu mah bener ngomongna teh teu heureuy nuju Banjang Pakewu bulan dina sagala rupi widang anu kaalaman teh matak yang syarakeun hareng-heng ku dedengean abdi teh di dunya teh abdi teh ningal kaayaan jagat raya Pramudita ningal kaayaan Marcapada dina waktu ayeuna alam-alam teh rupina parantos alim bersahabat deui dengan kita abdi teh tos naroskeun kepada rumput-rumput yang bergoyang hu 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 tak gitu lagu habit menurutnya padahal kami diemutkan teh hu teh aduh hartosna teh hudahira nu kagungan jadi sadayana oge teh tetep kresakna anjeunna hu 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 keun antep adi keun antep urang teh pepeurieun lalajo atuh era keun aya nama aya di dieu keun urang tanggape adi sakitu nu bencana alam eta bencana alam ya di sana di sini bencana alam teh teu acan ayeuna gelombang tsunami ratusan ribu anu maot budak orok nini aki-aki nu meujeunna parawan rana can harta kekayaan kitu kaayaan Marcapada teh kulan teu acan longsor runtah ngagolosor seueur tadi leuwih gajah runtah numpuk di gunung kahujanan atuh pugah nyarolok ka handap sedangkeun di handap teh seueur imah seueur penduduk katinihan atuh kitu kulan tak kitu waleran-waleran hu 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 geus atuh tak kitu gitu cacan di Lembang longsor wah ieu mangrupakeun ajab-ajab margi abdi nguping keterangan ti para alim ulama yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia anu didugikeun ku para alim ulama tetep aya ti ditu nama ayat-ayat Allah teh anu dogmatis maha benar anu absolut mutlak gitu kulan beda ngomongna aya di dieu mah cicing sia cicing dengekeun hu 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 ulah diengklok kana tuh aing keur bener teh tah kitu kulan teu acan ayeuna tensi kriminalitas ngaronjat eta nu parah mah nu merkosa anak nu merkosa indung nu maehan bapak maehan indungna anakna ongko anakna indit-inditan bapakna cicing gitu kulan aya kejadian jelema ngakan jelema kanibal aya budak hayang ka kolot aya kolot aturan hayang ke budak aya aturan kolot rarasaeun asa umur 18 tahun gitu tah aya budak ongko kolot ongko ngeus atuh aya kolot kumaneh ai si lain jarang seurekeun naon atuh deui aya nu barudak wungkul aya nu kolot begog
Wah, romantika kehidupan luar biasa. Gitu. Tah. Katurug-turug ayeuna teh Karaton Amarta teh aya nu nyicingan. Hiji buta anu jangkung gede simar dada. Aya nu ngalini. Jadi Pandawa sadayana teu aya nu mampu. Gatot Kaca Antarja Jakatawang. Abimanyu Nakula Sadewa Arjaun Arjuna geuning eta ngarti keun bae ngarti mah atuh teu aya nu mangga pulia kitu kulan kumaha ieu teh kitu-kituna tah ari unek-unek abdi dongkap ka dieu tapi punten ieu naon sampai di manakah kerja yang otipati Jagatnata. Jadi abdi teh hoyong langsung nguping laporan pertanggungan jawab raja tikawit di istrenan dugi ka kiwari. Hoyong langsung ieu anu leutik ngupingkeun pertanggungan jawab raja. Gawe ti baheula nepi ka ayeuna naon wae kahiji. Kadua, apan mang teh Raja Triloka, Raja Sawarga, Alam Madyapada sareng Alam Marcapada eta di bawah pimpinan Mang. Naha Mang teh panwenang, naha Mang teu bisa ngarobah nasib-nasib atawa akhlak-akhlak jelema supaya jelema teh salaladan saloreh. Katiluna naha Mang teu bisa numpes kajahatan. Ieu tuntutan-tuntutan teh mangga dangukeun ku Mang. Margi sok sanajan sistem ayeuna kerajaan tetep kadaulatan mah di tangan rakyat. Contohna ayeuna hiji raja lamun eueuh rakyatna nah harek mingpin cucunguk. Mangga emut. Tak eta saperkos dua perkos katilu perkos nama eta. Kitu kulan. Oh da ai di dunya mah demo teh alut-alutan bari jeung kaituna teh maka jeung tinakan anarkis nu ngaduruk toko nu ngaduruk bangunan itu jeung ieu sidik pandina katerangan oge Allah mah teu resepeun ka jelema-jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi tapi na bet dilalanggar na teu hayang kieu diplomasi musyawarah mupakat nya. Anggaplah abdi teh oposisi. Boleh dianggap oposisi oge. Ngan anu prop. Mang anu ku abdi sasatna ayeuna dihujat. Cing prop, abdi prop. Abdi mah teu hayang ngarusak sabab era ku keterangan. Da abdi ge ieu teh pangna kikian tuh ngaliwatan prosedur. Prosedur kitu lain. Heukeun bae atuna hasil ini kemimuna teuing. Gitu ieu teh atas nama rakyat sareng kaduana katiluna kaopat kalimana mah kitu tah keun bae harga naik oge bensin dan BBM asal kabeuli apa asal sararenang sararea nya saimbang jeung pendapatan ngan kade ieu aya laporan pertanggungan jawab raja di dunya mah jadi objek teh nya nu meunang kendaraan anyar nu meunang perumahan nya can uang kadeudeung panen eueuh di dieu mah hayang ngadengikeun langsung nya geus parantos sakitu heulanan mangga adi tak gitu hayong anu prop lah anggaplah abdi oposisi tapi oposisi teh lain dek ngenek-ngenek ngagubrakeun emang abdi hayang jadi raja teu aya kainya beda jeung di dunya mah ngenek-ngenek manehna hayang kabagean batur digoreng padahal maneh oge lamun diuk mah pasti kaitu moal beda. Jadi aya udang di balik batu teh.
buktina we di dunia mah pokal celetuk dicokot gek didiukeun jempe we pegot bisa ngomong ditemok sungutna teh yang berpuasa itu uang nya hiji mangcing terbuka teh jiwa lapang dada lamun aya nu oposisi teh mang kudu reueus nanakeun aspirasi rakyat geus ngaronjat mang reueus ku ayana maneh bisa nyarita kitu semu komo bari jeung datangna ti anak syukur bagja kumbayangan mang ayeuna dek laporan pertangungan jawab kumaha dina zaman baheula aya kejadian kejahatan anu teu bisa dileungitkeun ngaranna teh dasamuka semu beh dituna pisan mang boga anak sibatara kala hayangakan jelema mang nepi ka usaha nurunkeun Wisnu turun ka dunya cenah jadi dalang kana buana hartina nakis kana nafsu sarakahna sibatara kala tuluy ka dieuna dasamuka terus-terusan kajahatan turun temurun dulurna barayana milu jahat nya mang nurunkeun Dewi Wisnu jadi Arjuna Sastrabahu bisa dilumpuhkeun kulantaran geus lumpuh kajahatan Wisnu balik deui ku ayana balik deui Wisnu ka sawarga kajahatan dasamuka kamuh deui merajalela deui semu nya mang nurunkeun deui Wisnu dina gelar Batara Rama tidinya ancur-ancuranana ta ieu bukti tina ayat-ayat pangeran yen mang mah teu aya kawenangan pikeun numpes kajahatan aya oge mang mah usaha pikeun ngaleutikeun tensi kajahatan atawa pikeun nurunkeun tingkat kajahatan cing inget sabab hade goreng ieu jajadian anjeunna anu bisa dieuweuhkeun ku manusia urang mah ngan ukur usaha kita itu hanya berusaha untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan di antaranya kalau kita di kampung siskamling ngarona itu memperkecil ruang lingkup kejahatan kalau kejahatan itu tidak akan hilang sebab ini udah jajadian anjeunna betul euy katiluna tadi mang asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ieu mah supaya maneh cerdas yen ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna yen maha benar anjeunna ku ayana firman ayat-ayat Allah geus ngabejaan yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema cing inget yen pangeran moarek nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaranana jadi tetap ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema yumuhun mang kudu numpes kajahatan teu bisa mang teh makhluk Allah oge moarek ngarobah kana nasib eta jelema saingga eta jelema bisa ngarobah akhlak pribadina mang kudu ngarobah ke heula mang teh makhlukna atuh ngaleuweuhi atawa ngeleuwihan anjeunna pan mang mah ngan ukur usaha wungkul usaha untuk memperkecil tingkat kriminalitas sae hebatna paingannya otipati jadi pamimpin ateraskeun teh 2 kali we mang 2 periode makanya jadi pamimpin teh hartoskeun ka Padeni Rukada tah gitu jadi ingat yen Allah wenang dina sagala rupana
lebah dia kabeh kejadian anu aya di alam marca pada teh ieu bukti tina ayat-ayat anjeunna urang kari sadar sumrah jeung pasrah kalayan pikeun ngaronjatkeun keimanan katakwaan ka anjeunna pola pikir anu lempeng ayeuna mah ulah rek pakia-kia ceuk kolot tiba heula eta pok deui ulah pagirang-girang tampian kitu da pagirang-girang tampian pa hare-hare mah gamelan oge teu ngeunah pek tukang saronder na kono ngaramet tukang goong ayeuna na kola supir garapak teh eta kenang ngadon nepakan bujur muning da moal luyu ka itu nage nya ai tukang sarong geura anu ditabeuh telakson panjauh teh tah kitu cepot usaha emang nepi ka kiwari teh luar biasa meureun maneh oge nyaksian sumun abdi nyaksi yen eta teh mangrupakeun gawe-gawe mang jadi urang mah teu aya hak pikeun ngarobah batur robah we maneh heula ku maneh oh jadi sapribadieun geuning euy heuh kitu da ibadah mah fardu ain nah kang ain mah tetangga aing lain fardu ain sueun teh RW tak kitu pot tah pamungkasna mah kitu kulantaran sadayana para satria teh aya nu mampu nyingkahkeun eta buta anu aya di karaton teh saurang tapi saktina luar biasa kedah ngadirengsekeun dina waktu saeuna teh ayu saur pun bapa ieu upami emang teu turun nyalira moal rengse kejadian wayahna emang teh ayeuna teh dihaturanan linggih pikeun nyingkahkeun eta karaman anu aya di karaton Amarta Denawa saha ngaranna teh sadaya di Indonesia teh euy da karek dicaritakeun ayeuna ngaranna posisi teh ngaranna saha naon penjahat di karaton Amarta dawuh dina skenario nanti tadi da poho deui kuring oge pengen tadi sebutkeun cenah tadi saha teh da kala-kala kitu lamun teu salah mah asa kalaka molor gitu aduh ampun tak gitu mang pokoknya mah asih eta we ngaranna mah geura kumang oge ditaros kumang sakitu ngaran maneh abe percaya mah ulah cek abdi iya kajinisna we ngarah jelas Kakang Panjinrada taulan sabab ieu teh pancen ti luluhur urang nyaeta Kakang Semar masyarakat eta teh anu pangluhurna ieu asta jingga teh utusan ti hambarayat anu aya di nagara tibalat ieu utusan daerah teh ku kaula dek dilaksanakeun kaula kudu turun sorangan wayahna bejaan para juata marasa ngajuata parlemanten bayar-bayar yen ieu tempat dik ditinggalkeun heula ku kaula menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea diestokeun adi guru wayahna kaula rek ngiang ka alam marca pada rek nyingkahkeun eta karaman anu aya di Amarta sae aya kapanasaran abdi teh sieun naon cepot punten tapi kitu oge sieuna kedah tradisi mah kedah diangge ai kitu kita tadi barang dongkap abdi ka dieu teu nguping haleuang Resi Narada tah eta teh aya ciri khasna aduh tepi nodamel atuh adi guru ta eta jadi pika hayang ku abdi teh pun kakang nampi kana naon rupiah pancen bade didugikeun ka para duata marasa ngajuata parlemanten sumanga adi guru naon rupiah
pancen ti selera panjenengan ku akang bade didugikeun ka para dewa sadayana. Ta eta rupi ka hoyong ku abdi teh. Geus dilaksanakeun mah atuh ulah jadi tunggu sirungan catang supaan. Mangga ku kaula pun kakang bade nepangan ka para juata marasangat juata paromanten bayara wilujeng bajuang adi guru. Mangga apa cepet tolong. Lamun urang ayeuna init kaitu make jalan lempang mohon pasti bakal bulanan kajenan lami abdi kitu ka dieu karena ojek atuh di dieu punyen kitu kulan bade saha atuh ojekna kulan bade muhtar bade saha urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah gitu ya tapi emang lamun make pakaian kieu init kamar capada moal teu dararatang jelema wah langkung ti selebriti sateuda mang mah kitu jeung bakal rabule nu nyerak cai rupa-rupa anu hayang boga pamajikan anu hayang boga salaki anu minta diserahkeun seueur engke teh mending kumaha tuh kumaha tuh kulan ayeuna emang dek disalin heula dek disalin heula dek nyumput buni dinu caang negerak bari teu katemong ayeuna teh nya jadi emang teh maksud disalin heula dagoan we di dieu sae naon kursi kerajaan kosong aya kitu ulah penasaran teuing datang ka dieu urang teu diuk dina kursi kerajaan aing geus ngarasa diuk dina kursi mangkana ieu teh euy kursi raja di raja raja-raja nu aya di alamar sapada ka dieu tundukna tapi ulah dibejakeun ka bapa dewek kusi ngamak dewek diuk dina kursi atawa lamun aya mang dewek ka dinyampeurkeun buru-buru jaan aing nya bejaan sok atuh cileung jadi resina rada aduh ngeunah kursi kerajaan ting geuning euy. Alah, lain mun nyalagon kitu. Alah, geunah lola euy. Sok sileung atuh nyemah. Jeung haleuangna mina ka sileung resina rada. Tapi noda mah atuh adi guru. Pun kakak ngahaturkeun sama baktos kahunyuk salira panjenengan adi guru auladala ampun lain ahli seni siapa goblok mun ieu ngopi duit teh meuli lempeng kumaha tuh tah nu mata kudu haleuangan oge ya mah beda-beda teuing mata kudu apa kana pupuh baheula mah di sakola teh pupuh teh di sakola diwarahkeun geuning mode kieu sok sateguh ieu pupuh naon dadung 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 dudang do dadung sok pupuh naon asmarandana heueuh bener nah ada kemang bolet namanya kan antep sia kakara seuri geuning kakara ngarti meureun meni lama sia ari kieu teh bener euy bener nah pangkur heueuh ya puguh tilil kombinasi kan antep bener pisan bener pisan nya gitu dedang dading dedading dedang dodidang dading dadong dedading dedang dodidang
pupuh naon euy Kinanti salah naon sinom jalahkeun beureum jeung salah lagu nonang nonaning dina pupuh naon pupuh naon teh nu bieu teh durma eta ku kokolot begog itu datang nih datang ngademan silakan datang nih datang ngademan ewo pagulingan rana ewo pagulingan rana cepot kan eta pupuh naon ka ieu teh saha cing tadi nu rek disalin teh saha Gusti anom deui geuningan ieu teh mang luh muni anom pisan geuning mang aduh kasep kula teh anu tadi teh yang otipati jagatnata sumuhun teh persis anak babah alah jika putrana koan mana domba dewek pan elehna teh ku domba koan ku si basoka pingaraneun emang teh nyaeta Sang Hyang Natadewa. Oh iyo anu dicaritakeun di mimiti tadi teh nya anu diiklankeun wae geuning ku dewek dina promo hayu urang singkahkeun eta karaman nu matak bejakeun ka para Pandawa ieu teh sawatara tina leungah pikiran tumuhun sing horeng geuningannya raja oge heuh ari kitu tah osok anger we ih cing inget sanajan manusia pangkatna raja rajana setan nu ngagodana ge aduh aya kitu aya tingkatanana setan oge ih ari maneh nya ulan painganya aku berlindung kepada Allah tadi dinya tah eta dari godaan setan yang terkutuk kitu pot hayu urang singkahkeun lamun aya nu nanyakeun bejakeun nek mang teh ngaran teh Sang Hyang Natadewa sae ulan aya abdi bade disalinan moal is ulah maneh mah hayu urang ini tidak tapi saja jalan bari ngadongeng teh nyaho-nyaho geus nepi we gerayu ku ngobrol mah kitu ulan hayu tutur